Kolot teh ngajarkeun urang mah ngan saeutik lur, ngan saukur titah tata titik. Naon wae nu kahiji tata salira aya si isun ucap lampah. Sing bener jujur tur sagalur atawa pek pok prak pek niatkeun pok ucapkeun prak gawean. Nu kadua tata krama. Adab dina hubungan sosial jeung batur sakasur, batur sasumur, batur salembur. Nu katilu tata nagara. Rama, Ratu, Resi. Nu kaopat tata buana. Buana nyungcung, buana panca tengah, buana larang. Buana nyungcung anu ngajelaskeun asal muasal urang atawa awit wiwitan urang. Buana panca tengah nyaeta tempat urang ayeuna ngadarma wawayangan. Di dinya kolot geus mere elmu nu disebut elmu patanjala pikeun ngajaga alam. Buana larang nyaeta tempat urang pangbalikan isuk jaganing geto. Nu kalima tata surya. Pernah bareng nguping Sang Hyang Manon Dewi Uma nu dikawin ku Sangkala. Eta teh nyaritakeun Dewi Uma atawa bumi pertiwi anu dibere energi kahirupan ku panon poe nu dikawin ku sang waktu makana muncul musim. Pernah bareng nguping Kaladaru jeung Kalaider. Ta eta tina tata surya lur. Mangga geura pepeuskeun masing-masing.